dinten ka dinten di episode ka episode terang-terang bagian ke-77 para mitra dongeng sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-76. Dongeng naon cenah Mang Jaya gelebugna angin rawa ono karangan Aan Merdeka Permana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa dianggo hiburan pangbeberana. Ayeuna nincak bagian ke-77. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana atuh para mitra dina Mang dongeng dongeng kirang ngagemakeun hapunten kasuhun. Para wargi hatur nuhun nu paros noe subscribe sareng loncengna nu parantos noe like-na pun kitu deui para mitra nu teu acan noe subscribe toel para mitra subscribe-na kitu nya sareng loncengna duana teh ada nah subscribe subrek sareng ieu sareng like gitu. Mangga para mitra duana peryogi para mitra sadaya subscribe para mitra. Aduh, mangga kumaha lah mapantes na we. Urang sudah. Aduh, mangga atuh gelebung ka angin rawa ono. Karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka 77 urang teraskeun deui para mitra sadaya wilujeng ngadang. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ti studio bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung ye dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Ayeuna teh bagian ka-77 para mitra. Mang Lendra kantos tepang sareng Adipati Rangga. Malah hasil cenah babala gempagan antara maranehna duaan. Teu aya sanes sepangna amanehna rek ngalaksanakeun hiji pagawean. Pang-pangna mah nalungtik cenah kumaha tekak jeung paripolahna jaka sampire. Sareng sena Mang Lendra amitan ka Adipati Rangga. Manehna gasik neangan Anggawira. Nyatana anakna Adipati Rangga. Ngan kudu kamana nyaneanganana Mang Lendra can boga kapastian. Harita Mang Lendra ngagerendeng jero hatena. Yeuh, aing ngarek nyoba minang siraya we kasih jaka bandangin. Ya kemanehna we aing mau minang siraya tuh. Sugan we manehna daek mantuan ka aing mah. Jeung dipangna aing kieu teh deui teh. Waduh, aing da iwati eta we. Heuh, barek ngabantuan manehanana kitu. Sugan we jeung sugannya. Aing manghilaratan ngeunaan si Anggawira. Kitu para mitra ceuk Mang Lendra. Geus kitu mah teu loba catur deui. Gorowok we harita teh Mang Lendra gogorowokan. Jaka bantangin. Sampolkeun ka dieu ye kaula ye. Kunaon ari Anika tadi ngan hepep wae tuh. Yo kaula aya perlu pang-pangna mah. Cing geura atuh nemongan ka dieu atawa mun bisa mah. Atawa mun teu nya sora-sorana atuh. Cing sok kumaha ye. Aya perlu kaula teh pang-pangna mah. Yo cing yo perlu penting ting. Ceuk Mang Lendra para mitra sadaya. Harita teh para wargi tapi sok sanajana kitu. Rada lila antarana kakara dina hatena kadenge esora anu seuri. Lain kala kasih seurian itu bantuan aing ya. Ceuk Mang Lendra rada keuheul. Para mitra atuh aya sora tan katinggalan. Anu kahartina ku Mang Lendra mah cenah para mitra eta teh sora jaka bantangin. Malah matuluy Mang Lendra nyarita deui. Salah atuh teh omongannya Andika mah. Sok dibalik ting, yo kaula, yo minta bantuan Andika, yo lain kaula, yo nureka minta bantuan ke Andika sabalikna kaula dek ngamantuan Andika. Sok salah ting, kaula dek mantuan Andika. Kumaha? Andika mau bodoh ka bina-bina tuh. Bodoh Andika mah bodoh ka bina-bina, yo tai ka hulu-hulu Andika mah. Yo, nu disebut kaula mantuan Andika teh.
Sabab ieu sakabeh teh ukur yang Andika kitu. Urang Pulau Majeti teh euy, minta bantuan ka Andika. Jangan kalah karaman. Tapi pan Andika mah mumul digawe kalah ka ye. Kalah ka kabeh diserenkeun ka kaula. Teu puguh Andika mah tuh. Segala rupa pagawean diserenkeun ka kula. Kula we andukna nu katibanan gawe. Ye, tak kitu nu mata oge ye. Hartina naon teh? Hartina kaula teh mantuan Andika jeung. Ye, bodoh Andika mah teu bisa nerjemahkeun sagalahan waktu tumiba. Ye sakali deui lain kaula minta bantuan ka Andika. Cek tadi Andika ngomong kitu, tapi sabalikna kaula rek ngabantu Andika lantaran pagawean teh pagawean Andika kitu pangpangna mah. Ngan alatan Andika kedul. Mumul. Mantuan urang Pulau Majeti balukarna eta pagawean pindah ka kaula. Diserenkeun ka kaula. Nu matak sok ayeuna mah geura bantuan kaula ye. Geura bantuan ayeuna keneh kaula ye. Nu penting mah ieu keur kapentingan Andika. Cik Mang Lendra para mitra sadaya. Harita jaka bantangin kalaka seserian. Atuh puguh ngadenge jaka bantangin seserian. Mang Lendra keheul. Ge, montong seserian sia. Ngeunah we sia nyung serikeun aing. Pada aing teh ngagawean pagawean sia deuleu. Sok sia jaka bantangin. Ayeuna mah ieu bantuan kaula ieu. Keur kapentingan Andika keneh sabenerna mah. Sok geura bantuan. Cek Mang Lendra deui didinya kakara aya sora jaka bantangin. Atuh jelas sorana model kieu. Andika masuk mulak malikeun we kaayaan hei Lendra. Geus puguh ieu teh keur kapentingan Andika. Ayeuna hayang diteumleuhkeun ka kaula. Saolah-olah keur kapentingan kaula. Dibulak-balik dibalikeun atuh keur kapentingan kaula. Dengekeun jalma bodoh. Dengekeun jalma belenggu. Dengekeun jelema bodoh katotoloyo sia. Lamun ieu urusan hasil dipigawe, nya Andika nu bakal nampak kagenahan nama deuleu lain kaula. Bener. Cek Andika yen urang Pulau Majeti teh syariatna men aturung kangaran kaula. Tapi ari hakikatna mah nya ku ayana pitulung Andika teh deuleu. Suangke tanaga kaula nu dimangfaatkeun ku Andika dina nyang hareupan ieu urusan teu naon-naon. Nu penting mah heueuh kahareupna Andika bakal nampak kagenahan. Nampak kagenahan di Pulau Majeti. Andika tinggal genahna. Andika tinggal senangna. Kitu nu matak oge. Jadi kade ulah tibalik. Lain keur kapentingan kaula ieu teh. Tapi ieu teh keur kapentingan Andika. Jika sora jaka bantangin para mitra sadaya jelas naker. Di omongan kitu saheulaan mah para wargi sadaya. Harita teh Mang Lendra teh jempe. Tapi teu lila Mang Lendra nyarita. Jaka bantangin ye we. Kaula teh hayang nampa penjelasan nu sajelas-jelasna we ieu mah ye ti Andika. Nah Andika teh make mung mantuan Pulau Majeti. Secara terang-terangan. Malah kalakan nyumput di satu kangen kaula. Cing kumaha teh ye. Cek Mang Lendra deui nale. Di tale kitu ayeuna giliran Raden Jaka Bantangin nu jempling. Teu langsung ngajawab para mitra. Ngan sanggeus aya sawatara mun aya antarana bae. Kakara manehna nembalan. Ku kitu ge geus teu matak nyugemakeun kanu tumanya. Engke we heula. Urusan eta mah deuleu. Ke mun datang kana waktuna, nincak kana mangsana nu mustari, nincak mangsa nu sampurna, kaula deuk nerangkeun.
Naon sababna pangna kaula kikituan? Pokna deui para mitra sadaya. Akhirna Manglen rasa tuju. Yen beja ngeunaan naon pangna jaka bantangin resep rerencepan. Dibejakeunana oge engke bae ari geus datang kana waktu anu merna. Tadi ge disebutkeun lamun geus nitih wanci nu mustari. Nincak mangsa nu sampurna macana baris dibejer beaskeun. Ngan minangka pasaratanana, Lendra menta sangkan sagala rengkak paripolah manehna. Dina urusan mantuan Pulau Majeti, sagemlengna dibantuan ku Raden Jakabantangin. Andika mah jalma sakti mandraguna atuh. Ya, mana batur percaya ka Andika oge. Tada teuing we maranehna kuciwa lamun kanyahoan. Yen kaula mah sabenerna lain jelema pinter. Teu bodo-bodo acan. Utal mana-mana di palabah ijen kitu bang-bang nama. Jadi nu penting mah kitu we. Jadi pamor Andika teh lamun jadi dilaksanakeun ku kaula tanpa bantuan Andika, sarua jeung bohong. Ngagejretkeun harga derajat Andika. Da sakanyahona urang Pulau Majeti mah kaula teh disebutna Jakabantangin, Bang. Cik Manglen ngadenge eta pamenta Raden Jakabantangin. Harita teh para mitra atuh Raden Jakabantangin siap cenah sadia hanya mengabantuan adina nggoning rengkak saparipolah na Manglen. Harita barang geus aya mah kapastian cenah Manglendra rek ditulungan ku Jakabantangin. Tapi ngan kitu cenah atuh ceuk Jakabantangin ge. Eta manehna daek ngabantuan di satukangeun Manglendra. Di mana cenah Manglendra manggih kararepet atawa mara bahaya, manehna baris ngabantuan. Ngan bisa kitu deui teh lamun dipigawe pasaratanana. Atuh ngadenge kitu pikeun Manglendra geus ngahunted deui bae. Moal bisa atuh. Kaula mah teu kuat puasa milih mutih 40 penting mah. Sok sumawana mah teh geni mah teu bisa lamun make pasaratan mah. Teu kaula mah teu make surut syarat pokona mah. Nu penting mah bantuan kaula demi keur kapentingan Andika kitu omongna mah. Para wargi anu mulya, ku Jakabantangin dijelaskeun cenah lain kitu pasaratanana. Nu dimaksud pasaratan teh nyaeta Manglendra salawasna kudu daek jadi Raden Jakabantangin. Dina nggoning usap rekak paripolahna, Manglendra cenah atuh kudu daek jadi Jakabantangin. Jadi sakali deui semet ayeuna mah nu ngaran Jakabantangin teh nya Manglendra pisan kitu cenah pamentana Jakabantangin. Ngadenge pasaratan kitu Manglendra geus ngahuleng deui bae. Kaula bingung atuh. Jadi bingung, aduh. Malah mah para mitra sadaya barang nyebutkeun bingung harita ge kadenge sora deui naon sababna bingung. Nya bingung we kaula mah. Sabab lamun eta pasaratan ditebak, beureun hartina nya kaula pisan jadi bakal jadi Jakabantangin. Ari padahal apaan? Kaula mah bangsa manusia. Ayeuna so teh dina kahirupan kieu kapan isuk pageto mah kaula teh yang balik deui ka alam manusia kitu pang-pangna mah. Cing ye. Saraneh ting pokona mah. Pokona mah teu kaharti we. Teu kaharti ku pikir, teu kawentar ku akal. Dina ngahaleupan kitu mah. Cing atuh. Teu ngarti ku mah terus terang we teu ngarti. Naon sababna kieu yeuh. Jadi araraneh ting buku ge. Para mitra sadaya, harita para wargi sadaya, Manglendra tetep manehna ngarasa heran dina nggoning eta kajadian. Malah Manglendra nyebutkeun hayang balik sagala. Atuh harita ge para mitra sadaya dijelaskeun cenah naon sababna make hayang balik ku Jakabantangin teh. Manglendra ngajawab, "Nya we pokona mah yeuh. Yo, pokona mah. Jadi, tadi ge disebutkeun yen kami teh ayeuna kari raga lemesna. Nah, Andika ku sih nyebutkeun kitu. Tapi Andika ge kan kudu inget ye, yen kaula mah bisa balik ka alam manusia, balik ka bireung jirimna,
Sok asal dibarengan ku Andika gitu. Cek Manglen. Para mitra cenah cek Jaka Bantangin. Maksudna Manglen ramah hayang diantar ku Jaka Bantangin. Oh gitu? Yang diantar ku Andika? Pancek Andika ge lamun diantar ku Andika, kula bisa katingali. Ya raga badagna jadi manusia. Eta we pugu. Tah, eta hayang kaula kudu ditedunan. Sabab henteu kaula moal deuk ke salilana. Yo, moal daek salilana ngaku yen kaula teh Jaka Bantangin kitu pang-pangna mah. Kaula bakal ngaku yen sananya kaula teh Mang Lendra. Kaula teh badegana juragan Bendarawatana kitu. Jolna ti alam manusia, tur teu boga kasaktian naon-naon. Jika Andika kitu pang-pangna mah. Ku kaula Andika bakal di era-era lah pokona mah. Dibibirang terus terang we, dibibirang ku kaula mah. Sanajan nu ngaran Jaka Bantangin gagah sakti mandraguna ge. Ai geus dibibirang mah nyawa sorangan pan. Turun aja darajat teh. Turun santeuna we. Ye, nu matak ye. Pokona mah ye. Pokona mah jadi manusia nu hengker, makhluk nu hengker lah pokona mah. Andika mah terus terang we, teu boga tanggung jawab pisan. Jeung teu boga niat tutulung kanu baka batur. Sok we lah. Kitu nu penting mah kaula mah. Menta ditulungan ku Andika teh. Cek Mang Lendra ngancam-ngancam. Ngabandungan ancaman Mang Lendra Jaka Bantangin ukur seuri harita teh para mitra sadaya. Harita Mang Lendra lempang apruk-aprukan dina sampalan nu lega upluk-aplak. Ngan di sakuriling bungking sampalan pepedut menisak itu kandelna. Lian ti eta angin mimiti para wargi sadaya ngahiu. Malah mah sora sasatoan anu aya di cai di sarada. Awak Mang Lendra sakapeung rarampeolan. Sakapeung dadalig degan asa katebak kunyewarna sora angin para wargi sadaya. Harita keneh atuh. Mang Lendra tuluy nyarita deui. Kaula teh kudu terus lempang nurih sampalan gitu. Jaka Bantangin. Cek Mang Lendra. Bari kekereceman ku sabab panon karasa perih. Katebaku gelebugna sora angin. Cek Jaka Bantangin tuluykeun we cenah lempang ka hareup. Nuju ka hareup kudu dituluykeun. Deuk naon atuh kula ditita lempang? Kaya tempat teh atuh. Teu bogo ting Andika mah. Atuh ku Jaka Bantangin disebutkeun. Apan cenah manehna teh keur neangan si Anggawira. Memang bener kita kami teh neangan si Anggawira. Sabab ya kaula kudu nalek manehna. Nah kabaud ku pola euwah-euwah atawa ukur ka bawah bungkul kitu pang-pangna mah. Cek Mang Lendra deui. Atuh harita ge para mitra sadaya aya sora atutan katinggalan kadenge ku Jaka Bantangin. Nu matak ayeuna mah sok we laju ka hareup. Engke oge bakal kapanggih di mana ayana si Anggawira. Teh omong Jaka Bantangin. Punya sebut ke di mana tuh? Engke we mun Andika geus cape bakal kapanggih. Omongan Jaka Bantangin deui. Nu weureu Andika mah. Wanya kau udah kudu payah lang layeuseun heula. Sabab capek ku kurusukan di tempat kieu. Omong Mang Lendra ambek sabab meulah sampalan nu bangga pisan da jajalaneun teh meuni rumpil tur bara receh. Nya disebutkeun ku Raden Jaka Bantangin oge cenah. Ari boga kahayang kudu dibarengan ku tekad anu kuat. Saterusna usaha anu mayeng cenah ulah geledug ces kitu cek Jaka Bantangin. Mang Lendra teu nemala naon-naon. Sukuna sanajan geus karasa perih alatan nincakan cucuk rungga, tuluy bae mubrut ka hareup nuturkeun kahayang sora Jaka Bantangin. Para mitra anu mulia, mangga dongeng urang teraskeun deui. Para mitra anu mulia, kocapkeun angin beuki ngahiuk harita teh sorana ge hihiukan. Harita teh atuh henteu salah omongan Jaka Bantangin.
Sabab sabada harita Mang Lendra sukuna geus ditingkuheun balas lempang capek di hareupeunana kabireungeuh aya hiji tangkal kainengang jangkung jalugju. Ari dina awakna tangkalan bet kabireungeuh aya anggawira nu sakujur awakna dibagudan ku tambang harita teh. Malah mah harita teh tuluy Mang Lendra nyarita. Dibagudan ku tambang mending euy jaka bantangin. Eta dasar we nya. Jelema na tuh kunaon atuh si anggawira dibangun ku tambang. Para wargi anu mulia, jaka bantangin ngajelaskeun ka Mang Lendra yen cenah lain dibagudan ku tambang tapi eta teh dibelit ku welas-welas oraisen. Maneh mah balagung sia jaka bantangin. Geus jelas ta si anggawira teh beulit ku tambang. Pamanjarkeun dibelit ku Rai Senok, nya Rai Senok pake meuli segala. Mana balagung sia. Tangkal sakitu badagna, nya Rai Senok sanggup meulit. Moal kaukur ku panjangna awak Rai Senok atuh deuleu. Aya eta tangkal sakitu badagna dihijikeun tah dibagudan ku si anggawira. Cik Mang Lendra malik nyalahkeun. Harita keneh para mitra sadaya atuh aya sorang ngahiuk deui. Brai katingali para mitra sadaya. Barang Mang Lendra ngadeuketan kanyahoan. Kumaha mimitina ujug-ujug dep kepung ku welas-welas jalema. Eta jalma dedeg pangadegna ararane. Sakujur kulitna sisitan badi sisit orai. Awakna jangkung langkoyang para mitra sadaya. Bari seri-serian ngagak-gak ngadeuketan harita ge. Malah mah para mitra sadaya ararane eta cenah saata makhluk teh make jeung gadona cara rameh sagala rupa. Puguh we pikeun Mang Lendra para mitra sadaya atuh ngarasa reuwas. Manehna menta bantuana ka jaka bantangin. Ujaka bantangin para mitra sadaya. Harita teh tuluy nyari atuh disebutkeun cenah hareupan bae. Harita ge siluman teh para wargi sadaya ngagak-gak seuri jeung seurikeun Mang Lendra. Eta siluman harita keneh tuluy nyarita. Nganyuh. Nguningay si jaka bantangin. Nguning anik ate nungaran si jaka bantangin. Beneran cegang jeung Prabu. Nina hini waktu nyemanggalu kemas datang kajiu. Ayo para kaca, urang jangkalak nyemanggalu. Demenang awaknya nyawanya. Tak itu cek raja urang oge. Omong salah saurang para mitra sadaya nu gadona pangcameuna. Meureun ti ditu nama minangka komandana. Atuh para siluman ngagak-gak bari saleuserian harita teh. Tuluy nyampeurkeun ka Mang Lendra para wargi sadaya. Mang Lendra harita nyarita. Saha andi kate ieu sakabeh ieu? Jeung naon perluna make jeung nyangkala kaula segala rupa? Cik Mang Lendra taki-taki. Mang Lendra harita caringcing pageuh kancing. Saring sepage ikat cek paribasana. Bising aya siku si wulu-wulu ngamu-mau-ngamuk gajah mata. Nu geus jelas di hareupeunana aya musuh. Anu kumanehna kudu di hareupan. Atuh eta siluman tuluy ngagak-gak deui para wargi sadaya. Anyuh. Ieu mang kriuk
mang kayuk nga jago beak harap. Ulur. Mang kayuk nga jago luar biasa. Nga jago hesya bantangin. Dia kurang belum majeti anika gagasak di Mandraguna. Dan cek bangsa iluman-siluman orang ima anika te awah naon-naonanya. Jelenya dulur-dulur. Para mitra sadaya cek omongan si Cameuh tea para wargi sadaya. Samemeh Manglendra nemalan harita ge kadenge soraja kabantangin ngaharewos. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra anu mulia, cek jaka bantangin cenah para wargi nyebutkeun. Harita teh atuh nitah ditanyakeun cenah. Eta teh menang parentah ti saha? Jeung cenah menang beja ti mana? Cek saha eta omongan naha cek raja siluman orai nu katelah sisisit perak. Omong jaka bantangin nitah ka Manglendra kitu cenah. Langsung Manglendra harita teh tumanya. Ji, Cameuh sia. Jawab ye pertanyaan kaula ye. Cameuh. Cameuh. Jawab ye. Ceuk saha eta omongan teh deuleu? Nah, ceuk raja siluman orai nu katelah sisisit perak atawa ceuk saha? Omong harita teh para mitra Manglendra. Harita ge anu langsung nanya kitu. Kontan harita ge dijawabna ku siluman teh. Bari batur-baturna pating cakakak seuri harita teh. Lain jeuk ngaula. Tapi jeuk raja disahululuh luhureun raja. Nyatana nyaeta Kangjeng Prabu jaka sampireun. Nya inyana nu nyebutkeun yen anika nu telah jaka bantangin. Pangabisana teu satai kuku bangsa siluman orai gaya. Omong si Cameuh bari awak nalunggak-linggak jiga nurek ngibing ketuk tiluan. Malah batur-baturna pating cakakak nyeun seurikeun harita ge para wargi sadaya. Harita atuh barang geus kitu mah ana barakatak teh Manglendra para wargi sadaya. Harita teh ngabarakatak seuri nya geus kitu teh para wargi sadaya. Geus kitu mah dibejaan ku Raden Jaka Bantangin satuluina. Nya cenah geuning geus jelas ayeuna mah. Anu nitahna teh geuning lain siluman orai. Sisisit perak tapi anu katelah nyaeta anu katelah Prabu Jaka Sampire. Waktosna para wargi sadaya aduh.